Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 1. Sampurasun. Bertemu kembali dengan Ibu Abila dalam pelajaran bahasa Sunda. Bagaimana? Tetap semangat ya, walau belajarnya masih di rumah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mengulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Sebelum kita melakukan tes supaya tidak lupa dan mengingat-ingat kembali. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang babagean awak, huruf vokal di bahasa Sunda, ngawanohkeun diri, kagiatan sapopoe, kulawargi abdi sareng pakakas. Babagean awak urang aya anu disebat babagean awak sabudeureun mastaka. Naon wae namina, buuk atau rambut, tarang atau jidat, panon, mata atau soca, irung, hidung, baham, mulut, gado, dagu, huntu atau waos yaitu gigi, celi, telinga, halis adalah alis. Nah, ini adalah bagian-bagian anggota tubuh bagian kepala atanapi sabudeureun mastaka. Salajengna babagean awak urang. Nah, aya tak-tak, kelek, cangkeng, ramo, suku, dampal suku, pingping, beteng, lengan ya. Ada bahu, ada ketiak, ada pinggang, ada jari, kaki, telapak kaki, ada paha, ada perut dan tangan. Itu adalah bagian-bagian dari tubuh kita. Salajengna mikaweruh huruf vokal dina basa Sunda. Nyaeta ayat 7. A, I, U, E, O, E, E. Diulangi. A, I, U, E, O, E, E. Tah kitu cara ngucapkeun nana. Contoh huruf vokal dina kecap A, abdi, I, irung, U, ubar, E, ember, O, onta, E, emak, E, eri. Jadi ada perbedaan antara E, ember, E, emak, dan E, eri. Salajengna materi ngawanohkeun diri. Naon anu dimaksud ngawanohkeun diri? Nyaeta memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Contoh, nepangkeun wasta abdi jajang. Yuswa 7 tahun karesep main bal, cita-cita janten polisi. Nah, ini memperkenalkan identitas kita yang dimaksud dengan ngawanohkeun diri. Salajengna kagiatan sapopoe. Masih emut? Naon wae anu disebat ku kagiatan sapopoe teh sapertos anu aya dina gambar? Kumaha waleranana? Waleran dumasar kanu gambar tadi nyaeta kagiatan anu dilakukeun ku Arip sadidinten. Arip bobo, teras ibak, saatos ibak diacuk, teras sasarap atanapi sarapan pagi, teras angkat ka sakola, teras diajar di sakola. Materi salajengna ngeunaan kulawargi abdi.
Dina keluarga urang atanapi di bumi aya pun bapa. Wanohkeun namina pun bapa namina Pak Ahmad. Teras aya pun biang atau ibu. Pun biang namina Buwati. Teras gaduh raka atau kakak. Raka abdi namina Jaki. Contohnya. Teras punya adik atau rai. Rai abdi namina Hamid. Sepertos kitunya contohna ngenalkeun ngeunaan keluarga. Nah, ayeuna urang ngemut-ngemut deui naon anu dimaksad ku pakakas. Pakakas nyaeta alat-alat atawa barang-barang anu aya di sabudeureun urang. Barang-barangna teh tiasa aya di bumi, tiasa oge aya di sakola. Tah ayeuna contoh pakakas anu aya di bumi naon wae? Mangga sebatkeun, emut-emut deui. Aya kursi, meja, lomari, kasur, kompor, piring, gelas, panci, sareng anu sanesna, dan lain-lain. Sedengkeun pakakas anu aya di sakola nyaeta aya papan bor, pamupus, spidol, aya bangku kanggo calik, aya meja, aya rak buku, rak sapatu, buku, cidar, sareng sajabina. Tos emut, ayeuna sudah ingat kembali anak-anakku semua? Sudah ya tentunya. Nah, anak-anakku semuanya sudah ingat kembali materinya. Apabila masih lupa-lupa, boleh diputar lagi video pembelajarannya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.